Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulai di mana, Pak? Biasa itu tes tarawehan. Oh, gini. Nyadaras merentah bari naon di Karabat teh lah. Namanya ya lah. Ada urusan. Ada nyeri cangkeng. Aduh, ya Bang. Bang sih lah, Bang ya. Atau tadi kalau resan di Jang Haji, Wan. Jang Haji. Iya teh, Wak. Di Jang Haji naroskeun kejadian gunung galunggung teh nih. Tahun sabaraha eta, Pak? Tasik. Ya, tahun sabaraha eta nutus teh? Eta teh da tua teh keur sekolah eta teh da ua teh keur sekolah keneh bah teh tahun 82 sana. Oh, Gunung Galunggung teh. Gunung Galunggung gitu teh tahun 82 nya 82 83 lah kita meletuk nate da ari wa mapan panginten di Garutnya kapungkur teh ai si Abah mah di Cianjurnya. Cianjur bukan debu nama. Iya, karaos ka dioge. Kayaknya di wa mah di ditu dina kenteng teh kuat kali 5 cm. Si nya si rege-rege kenteng gitu teh katinggal kitu we rata gitu. Kayak atuh bah lamun kitu mah da ai ngabongkar sejarah beureunya. Sejarah teh keur wa ya mah beureun ai keur nu sanesna mah samile gitu keur nu kaumuranku wa gitu tah Jang Haji. Kurang bari ngopi, pangminyokeun kopi. Wah, Jang. Ai warung Brahma pun kudu bari ngopi jeung rokok biasa. Pangminyokeun. Nah, ieu cairna ieu panas ye Jang Haji. Aduh. Heueuy tetes tadarusan gitu. Aduh. Ieu teh abdi teh nuju ngulubuhi ieu teh. Oh, kayak orang tinggal heula ngobrolna rawaseun. Urang tinggal heula duga asa bukan teu. oh tinggal pantes meureun dah. Kuboy-boy kuboy sak. Masak meureun balah. Aduh. Oke, mudah-mudahan. Oh, sekedap deui, Wak. Kena kadap de mah. Alhamdulillah. Nungguan ge. Nya ku ngobrol ge gara moal karaos. Biasa. Coba Wak anu tadi teh kajantanan Gunung Galunggung teh jelaskeun deui. Ieu tadi si Jang Haji naroskeun ka Abah. Ari Abah mah pan di Cianjur ke Gunung Batu teh. Oh, Coba kumaha eta teh, Wak? eta teh da heuda wage baheula teh keur leutik katubahnya lamun disebut inget-inget poho malah masih kena inget-inget poho gitu. Ngan mimitina mah Jang Haji teh anu ka penakua teh ujug grup teh poek. Bah, poek matahari keur mengpreng teh poek we. Ieu gerhana ini Tah siga gerhana poek we kitu ngan lami-lami teh. Maksudna tabu sabaraha wa? Eta teh nyaeta. Eta teh. Anu teh ieu mah siang lah pokona mah siang gitu. Lohor gitu. Nya lohor gitu pokona keur siang we lah. Wa teu katingal jam waktu-waktu mah manglung keur alit merenya we keur alit mah tara aringet kana waktu lah intina mah ngujug poek we tah mimitina teh nu kaalaman ku ieu. Tas begitu poek ujug aya nu murupu siga lebu. Emang kakuping teh beledag Ngeburuh gitu nya. Ngeburuh beleduh. wah katanya keungna. Kita teh poek gitu tah. Oke teh lebu. Nguping we meureun dawa keur alit aya caur cek nu dadarewasa teh cenah di Tasik cenah gunung gitu cenah Gunung Galunggung. Oh. Tanya di dinya mah da kapungkur teh Jang Haji. Ke dasar wakil budaknya lebu kana sirah teh ngulun ngahajakeun baheula mah lain wahungkul teh Jang Haji jeung biasa teman-teman Jang wa gitu nya rerencangan dua sakola teh ngalun batur maka arima ieu mangeureun ngahajak kitu nya bahkan aya nu tangkal cengkeh tina tangkal cau ngahaja digebrekeun kana sirah padahal da baheula nya teh inget aya lebu teh kan panas meureun.
tangan eta teh di Tasik saurna teh eta teh jadi di Gunung Galunggung teh di Tasik teh ari bituna teh bah teu aya beledag deui ka kuping teh ka kuping ur deui lebu teh ngan oyong upami hoyong jelas mah pas begitu bituna teh wangi bah mun mah katinggal di Tasik teh nya padahal mah di daerah Kurnia nya katinggal eta sunu kaluhur serut kitu tah beledug teh sering teh sadinten teh sabaraha kali matak di itu mah di kampung gua mah aduh anu tadina jalan Kurnia dugi ka Sukamaju abah ge terang tentennya kan kampung gua mah teh acan aya hotmik acan aya naon batu we dientepkeun kitu di balai kata jadi rata aku lembut teh anu tadina jalan kaki sareupeut kana sampean teh betahkeun jadi betahkeun ku lembut sanes nya eta kabayang teh nya di Cianjur oge eta teh pas gunung meletus teh nya nya sami eta ge wa kenteng teh ieu kemudian anu caketnya di ditu di Garut di Kurnia padahal Lami eta teh wa ieuna poek teh aya panon poek teh kitu. eta teh Jang Ipan nya sadinten teh lah sabaraha kali gitunya ada wage emot-emot gitunya emot-emot asa emot gitu pokoknya lami lumayan lah ngan anu sok waas keur abdi mah bah upami hayam keur arah remeng teh nya keur laliar gitu teh hayam teh sasatuan teh ingon-ingon teh keur laliar hup teh poek teh jam 11 ereng-erengan teh jam 12 teh pan poek hayam teh pulang tolong gitu tah urang manehna teh nah ngampih naon teh sok inget gitunya kan kukutan bingung kanang meureun disebut manehna rek balik ka kanang can waktuna meureun teh nya sampai gitu ulal eloleh gitu tah kumaha hayam ulal elol gitu jadi aneh meureun cakep ngan ari keur suka dukana keur uang mah kitu nya baheula Jang Ipan Jang Haji pan ari uang sakola teh bah tara ngaosna tara ngangusap atuh Cipayung teh nya pan dipasang ran ka Kurnia teh lumayan rada tebihnya kapungkur ayeuna mah sacaket meureun gawe jenis dewasa kunaon tah suka pedihna teh nyata pedihna teh ari sampean teh maropok gitu tah dampak teh pamicakan lebu pengitunya lebu panas ari tos lebu ngampar terus aya terik matahari kan jadi panas barulah nya itu mopok sanes barulah Jang Ipan jadi ngabelek-bek gitulah panas teh jadi ngagarenang lah intina teh aku gua teh kitu 82 teh ari malum buahnya bah terleutik kalah atau nanaon sakola teh minum bolos udah kok dasar duit minum bolos bunga ya bunga pada komula muntos treng we sakola lebetnya treng lebet pas galunggung pan arwih teh guru teh arwih cenah jadi atoh we baheula gitu dan luas itu teh da keur aya masker atuh masker kita acan paling aya nganggo masker teh meureun pajabat nu disebut pajabat teh kapungkur mah camat gitu nu di masker teh di masker teh kitu keur zaman mobil nage kendaraanana teh sanes sedan sanes kijang Jang Haji sanes aya nu Pajero pannya nu kara itu Fortuner kapungkur mah mobil kodok teh geuning PW teh cenah kapungkur mah nya PW kodok sareng anu hiji deui teh siga elekna banyak waktu nya kapungkur mah tapi itu suka dukana teh Jang Haji teh tahun 82 teh mun teh lepas gitunya punten teh beli aya nu kirang gitu teh aya nu tos terang ti wa gitu pang mun teh lepas mah tahun 82an gitu nya eta si Jang Haji teh naroskeun ka Abah kayak kita Abah mah cen teh kirang uning wa cen teh uning mah si Uwa ada si Uwa mah keur di Garut hari teh kajantanna nya nya bah pan ai ari nalangsana mah kieu bah pan ari Uwa teh batur mah rarencangannya wargi ngaruput domba gitu teh nya domba me wer jarang ngangkut sapi kapungkur mah domba me tak ari Uwa mah kapungkur teh Jang Ipan ngukut sapi kolong
naon cenah sapi kolong teh da mah terang ku aya nama sapi kolong teh ai kapungkur mah marmot nih marmot Oh, marmot. marmot sapi kolong teh nyalanong teh marmot teh lanong detik anu tipes teh tawa tipes gitunya gaduh penyakit asma ku marmot teh sae tah wah mangingu marmot ngan pera marmotna sanes hiji dua 40 50 marmot teh di kolong teh Oh, waktunya soalnya kepungkur mah nya marmot. di kolong aja Sanes di kumaha teh wah. teh Di leueut dagingna gitu. eta teh kapungkur mah kerjaman kapungkur mah dituang dagingna sae marmot atuh anu ieu mah nya kanggo tipes mah disembelih terus si getihna teh di kitu tanya eta teh kerjaman kapungkur mah emang sae gitunya kanggo ieu mah ngan peda ari ayeuna mah gila ai kapungkur mah wae Ai eta nu tadi teh nu galunggung teh abdi teh hoyong uninga teh mang bulan-bulan gitu poek mongklengna tanapi kumaha Alamina sigana teh aya sabulan aya mah nya hampir sabulan kitu Poekna teh nya? eta mah di mana beletak bitu poek keteh tos beres poek tapi aya nu di Garut mah teu ngarungsi gitu. aya nu di Pelabawa mah alhamdulillah ada tebih pannya di Garut ka Tasik teh hampir 3 jaman gitu jadi teu kedah ngarungsi Masih kena aman lah nya. mohon tapi Cianjur kumaha Cianjur bah teu payun. Cianjur ge sami kan mun dina ieu naman teu sapertos anu dicarioskeun Gusti uang meureun. Da di Cianjur mah imbasna lah mungkin iman teu patos naon teh teu patos parah. Kan ari debu mah dugi ka ieu kana sami dina kenteng teh da harita teh jaman si emak mun ningali kaluhur teh naik karaja teh wah ngan teu kandel sapertos anu dicarioskeun Gusti uang di Garut. Garut mah dugi kaca 5 cm. 5 cm araeh wah tatangkalan teh kegiatan jadi laleumpeuh langsung garing perang disebut karerang tatangkalan ngan japainnya ari hikmahna gitu Allah mangabitukeun eta gunung pandugi ka ayeuna ning jang ikannya pasirna teh pasir galunggung teh terkenal gitu di ayeuna teh jang aji bitu galunggung eta teh pasirna teh nya barokahna teh dianggo bangunan gitu. Awis pan terkenal Yang saya di pasirna Pasir Galunggung. Saya teh nya gitulah. Ari suka dukana kanggo uang yang ngaji. Ari resepna gitu sekolah keur mah kedua sekolah teh wah teh. Kata mah pas begitu sekolah poek. Pan di kelas teh poeknya da teh alis. Oh cenah aruih saur guru teh. Weuih teh wah. Ari weuih teh lain nyiuhan kalaka hujanan lamun hujan banyak ya mah hujanan lebu kapungkur karena rambutnya ngahaja gitu teh harinya lamina teh lah lami gitu malum wage cacan hidang bener merenya hari kelas sabaraha kelas 5 nincak kelas genep tah teh telepat mun kapungkur teh ku margi teh teu fokusna teh bari nya orang tua wate ngantunkeun gitu tanda 82 we sejarah teh orang tua ge teh di Garut teh ini sok waasna mah kitu pas jam 2 jam 1 keur ereng-ereng mah teh poek ngaran poek ngan alhamdulillah ka ua mah bah teu dugi kasih pasirna teh teu dongkap kitu nya mung cuman eta mah debu hungkul nu darongkapna teh itu kapungkur teh yang aja lalakon watanya sejarah Galunggung bari wage kitunya kirang apalah nu eta menu kealaman tua we manyarioskeun menu kealaman tua kapungkur gitu. Jadi Galunggung teh sejarahna teh tahun 82. Tapi eta teh aya korban nya mah. Ai Di Tasik masih kan nama ayah pengetenan korban lah teu ngan beritana teh sapertos ayeuna meureun nya ai kapungkur mah pan jadi istilahna teh mun teu siga zaman ayeuna nya aya media anu pararitu pangitunya ai kapungkur cuman aya diramekeun mun aya teh paling lamun nu
kararasan nguping berita atau dina TVRI umurnya dina TVRI atau upami dina radio RRI pangitana teh Eta adanya pasti aya wae gitunya. Tanari gua mah kapungkur mah ngaranna keur budak teu apal berita-berita. RCTI ge kapungkur teh can aya. Tuh RCTI mah tuh bah Aya nah. TV oge keur zaman TVRI. gua mah TVRI gitu. RRI upami radiona. Itu kapungkur. Itu teh sejarah Galunggung teh. Ngan eta mah anu kaalaman ku gua we, sejarah Galunggung teh. Tah gitu jang aja sejarah Gunung Galunggung teh nya. Kapungkur pokoknya mah tahun 82-83 lah teh sejarah teh. Sejarah Gunung Galunggung gitu teh. Tapi eta ge nya anu sa terang wa gitu teh nya. Da malum wage jang aji keur alit keneh meureunnya masih emutan teh lah teu acan ieu gitu. Jadi teh pokona mah nu kabayang keneh ku wa ayeuna wa tos sakieu kasepuhanana teh sakitu nu tiasa ka dongengkeun ka jang aji teh masalah Galunggung teh sakitu jang aji. Nuhun wa pengalaman terus berbagi pengalaman di channel Baraya. Mohon tak kitunya Baraya Sunda ya teh wa teh katarosan ku jang aji gitunya. Hoyong terang gitulah sejarah Galunggung. Tamung sakitu sejarah Galunggung tapi eta ge nu kaalaman ku nya punten je pilih aya nu kirang gitunya eta mah aya anu leuwih terang pangiten teh mangga eta mah di komen-komen gitunya. Ulah hilap tas sakitu informasi Gunung Galunggung Baraya Sunda wa tong hilap di komen, diklik, di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teh wa sakitu. Hayu gibrigan Baraya Sunda. Mantap. Mantap.